Cek. Cek. Pokoknya nama boga milik boga rizki teh nya hampura ya. Sepuh, mertua, dulur, anu kedah diutamakeun teh. Itu sadayana dulur sehat atuh. Model abdi pan dulur teh 8 urang, nu kahiji lanceuk teh di Jakarta, istri, nu kadua di Bogor, istri, nu katilu istri di Cianjur, nu kaopat istri di Cipanas, nu kalima kuring ya, si ganteng kalem. Nu kagenep istri, nu katujuh pameget, nu kadalapan istri. Da teu sadayana janten penda, wah. Sawios abdi mah seueur nu nyarioskeun ge. Masa katanya mau balik viral pakai mobil Avanza lamakeun bae. Nu penting mah kuring mobil murah meriah oge dulur we kamangpaatkeun. Nek naon loba bana. Ai teu akur jeung dulur mah nya. Kan aya nu nyarios ka abdi. Cenah nah hanya cenah ajengan teh na mobil kolot cenah bari Avanza. Ah keun bae. Nu penting mah boga duit boga bana mangpaat we urang mah ke dulur. Keur naon boga mobil alus dulur nginjem eueuh leungit koncina. Pohon nuna. Bahil si eta mah ih soak. Keur naon beunghar. Ai dulur nginjem ka Kosipa mah. Da meme ka batur teh tulungan atuh dulur. Dulur ngajuru atuh mantuan nu ngenongna, nu nyeusehanana, nu miayaanana. Manya dulur ngajuru nginjem ka Bang Emok. Sok sieun disita we orokna. Teu kabayar mah meureun kumaha tuh. Na eueuh deui jaminan ari lain orok. Tak lamun orang boga order tina order batu teh nya. Dulur, bere karunya da teu kabeh dulur dagang batu pan. Sok nambahan tuluy barokah teh da.